ceng ka dieu enon bah abah hayang ngalaudu cek anakna cai panas cai tis cai haneut molodok aing cai panas mah goblok dia aing mah geus lain rarasaan abah mah kuari ceng geus deket ka hareup jauh ka buri geus teu ngeunah ngakan tai-tai acan ngakan uyah ararasi ngakan cabe lalada ngakan gula ge araramis atuh jelema cager tolol. Alhamdulillah alladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa alladzi sayyidul insi wal jan. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil izdiham. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa qala an-nabiyyu Muhammad arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur. Salawat teriring salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad. Mugi-mugi urang sadaya jaga di poe kiamah sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus para kiai nu hadir wengi ieu. Ku jisim kuring sangat dipika hormat tur dimuliakeun tur ditedak doana. Mugi-mugi para kiai, para sesepuh sing paranjang yuswa nu barokah. Aparat pejabat pemerintah atasan bawahan ku jisim kuring dipika hormat, terutama pisan sahibul hajat sekeluarga. Saha teh anu hajat ngaranna? Bapak Maman sakeluargi ku jisim kuring dipika hormat tur dimuliakeun. Mudah-mudahan hajat mantena ku Allah sing dibarokahkeun. Putrana nu parantos disepitan mugi-mugi ku Allah sing didamel dzurriyyatan thayyibatan waj'alna wa iyyahum min ladunka sultanan nasira. Amin ya rabbal. Ajen mobil tah liwat tong ngaganggu punten
sakali deui tukang salon efekna leutikeun deui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sakabeh manusia anu hirup di alam dunia tangtuna hayang salamet dunia, hayang urang dieu salamet dunia akhirat, calalager ngomong nama urang dieu hayang ka surga tah hayang ka neraka, teu edan jawab nama. Nu mantak Pak Bu nu ngadoa dibagi ku Allah, aya rombongan mukminin, aya rombongan kafirin. Orang mukmin ngadoana beda jeung orang kafir. Sakumaha pangandika Allah dina Al-Qur'an, ayat anu pertama na muqaddimah ku kuring dibaca. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sagolongan manusia tegesna orang kafir. Dina kitab tafsir Khazin dicaritakeun ay annal kafirina kanu yas'alunallaha fi hajjihim lid dunya wa na'imiha. Orang-orang kafir waktu munggah haji di padang Arfah mementa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, kumaha kitu mementana? Rabbana atina fid dunya, ngan semetinya doang. Mementa ka Gusti Allah kumaha? Allahumma a'tina ibilan. Muga-muga Gusti mereka abdi onta anu loba, duit nu ngabadeg, emas ratusan gram, sawah ratusan hektar, lid dunya wa na'imiha, hanya ukur kanikmatan dunia doang. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ay wala nasibin ay wala hadzin, di akhirat mah eueuh naonan. Itulah orang-orang kafir. Mementana Allahumma a'tina ibilan, muga-muga Gusti mere kebo nu loba. Mun zaman kuari teh mah Allahumma a'tina mobilan, Avanza, Pajero, Innova, naon teu meunang kiai mangga, da teu dilarang ku agama silakan teh teuing. Tapi kenyataan orang kafir kadituna lid dunya wa na'imiha, cuma ukur dunia doang, wa na'imiha jeung kanikmatan dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ay wala nasibin ay wala haddin, di akhirat mah eueuh naonan. Ternyata di Mekah para hadirin lain orang kafir bae, lamun aya di dieu calon jemaah haji singkade mementana begitu kamari rop menang musibah ti Gusti Allah aya teguran, kula selalu berhubungan jeung dulur cekulah ieu padang Arfah aya musibah, di Baitullah aya musibah, di Masjidil Haram aya musibah, emang kumaha jemaah haji? Kak cek manehna wajar menang musibah, jemaah haji kuari geus eueuh adab jeung tata krama. Di padang Arfah wukuf lain ta maca istighfar, lain ta maca kulhu, kalahkah ngamusik, kalahkah ceuli make handset dan lain sebagainya. Iyalah hadirin wal hadirat munasabah sakitu jemaah hajina. Allah jarang nu ngadoa di Baitullah, Allahumma tub alaina qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut ihfadna minal baliyat wal ahad. Jarang jelema nu ngadoa model gitu. Nu tukang umroh, nu jemaah haji sekalipun, Allah kadang-kadang kamu kana pipiluan doang we. Pantes cekang jeung Rasul di akhir zaman. Umat aing nu ka Mekah nu beungharna pelesiran, pejabatna piknik, ustad jeung kiaina lisumah hayang kadenge. Mun aing geus jadi kiai haji mah eta plastik beureum dua berkata jeung aing. Tak kitu. Pejabatna piknik. Oh, nu beungharna hayang disebut haji.
wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat nol kosong. Maka begitu datang ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik, bari mewek ta jelema cek Gusti Allah la labbaik wala sa'dik, cek Allah teu labbaik teu naon teu bagja teu naon, zaduka minal haram, bakal dia menang maling, bakal dia tina riba, bakal dia tina rentenir, bakal dia tina nipu, teu talebek teu naon teu bagja teu naon, cek Allah dia mewek buat ya doang, cek Gusti Allah la labbaik wala sa'dik. Ih sok-sok la labbaik wala sa'dik, zaduka minal haram. Terus atuh aja can anggeus. Itulah orang kafir mementana Gusti Allah. Ai urang mah jalma mukmin, Pak. Kumaha mementana? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bimuradi. Ieu doa disebutna doa sapu jagat. Kabeh setiap ngadoa ku kiai dibaca doa nu ieu mah. Eta ngomongkeun Rabbana atina fid dunya hasanah, doa sapu jagat lain jelema bodoh. Kiai gua sebab moal nyaho kana makna Rabbana atina fid dunya hasanah lamun lain kiai ged, lamun jalma lamun lain jalma pinter moal nyaho kumaha kitu eta. Sok aya urang bahas aya sangkut pautna jeung walimatul khitan insyaallah. Para hadirin kumaha eta ngadoana urang kabehannya sok kadoa apaan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Mantak eta ka lamun ngadoa ai jelebah jelema lobaan sok lojor-lojor. Ih. Kudu si kontol panjang. Maaf lain jorok eta. Si kontol panjang situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Atuh nya gitu, atuh pendek teuing ulah deui ngedul ngaranna. Sedang bae 2 menit ngadoa sedang, sakabalna 5 menit. Nah sebabna lamun lojor teuing Ki Udin atuh moal endah nu ngaminana ge. Min balik min euy. Moal endah eta. Ih maka jampe-jampe ngising dibaca. Nanaeunan. Ari eta cenah hayang lojor sorangan di imah kunaon. Sampai kapotong taleungeun dia sabodo amat. Doang muji eta mah atako deng-dengen ieu dulur urang, tetangga urang. Kumaha lamun di atakohan tiap tahlil bila mana nu maot urang sepakat di atakohan, atakoh sugro bae ulah kubro jakulhu malelol eta mah la ilaha illallah sugan kumaha ridho muncul kabehan ridho ara sabaraha sabeutingna kitu ka ulah main geak main embat bae cek batur coplok aing hulu aing model kieu mah cenah kakak beuki batur mantap ibtah hukum kudu lamun memang orang lil islah dulur kecuali ayat memang patokan urusan ibadah padoil eta mah padoil ieu lain ka wajib padoil urusan padoil mah kudu lihat sikon padoil ieu ka eta mah imam muji keur tahlil we mah dinu hajat kuat 1500 coplok ka hulu gagabah aya eta mah artina muntah mah di imah sorangan bae atuh bae nek sampai ka bengkok tah hulu kitu bener kahayangna di ngedul ongkoh di kumaneh mah deui atuh pendek teuing ulah tangga doa sedang bae sedang bae pendek teuing ulah lojor teuing ulah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kumaha eta ngadoana kieu pamaman? Mana pamaman mana? Ieu lin? Heuh.
eta ngomongkeun Robbana atina fid dunya hasanah dulur. Kangjeng Rasul tara petol setiap ba'da salat maca Robbana atina fid dunya hasanah 7 wangsulan. Kitu Ki Udin eta. Kumaha kitu maknana? Maknana kieu eta Ki Junudin nya. Moga-moga Gusti mereka abdi bagus di alam dun. Hayang bagus di alam dunia. Naon bagus di alam dunia? Apa boga imah gedong? Lain. Sugan boga pamajikan geulis? Lain. Boga mobil 18? Lain. Sugan boga kebon 300 hektar? Lain. Kumaha kitu? Cek ulama innal hasanata fid dunya hiya as-sihah. Hiji tah. Hasanah di dunia eta nu kahiji sehat. Eta sehat nikmat good. Moal bisa ka dieu rodiah mun gering mah. Bener gitu? Moal bisa ka dieu mun gering mah Pak. Geus eta horeng nikmat cager, horeng nikmat god termasuk hasanah di dun. Jelema digotong ka rumah sakit kadang kas Bitung ka Sari Asih ka Serang ku hayang cager. Ternyata hendak bisa ibadah kumaha gering maka geus munasabah urang sok anu ka Gusti Allah. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsa atuh ja eta. Geus ieu nikmat sehat nikmat gua jajan lamun urang keur awak cager. Masyaallah awak cager sehat Gusti nu agung dahar teu pira jeung sangrai uyah dipurulu ku daging atuh pelem. Nan kula salah ngomong. Hei, dahar coba keur sehat tapi jajal urang keur nyeri huntu nyatu jeung paria atuh pahit. Ih kitu atuh nya keur nyeri huntu jeung paria deui dulur tapi lamun nikmat sehat ku Gusti Allah dipasikeun dahar jeung jaat pamaman jeung kacang panjang disisa kuat ngarauk-rauk nikmat nah iya geus eta nikmat sehat buca gede syukuran ka Gusti Allah moal bisa ibadah manusia mun dibere gering. Betul apa tidak? Leres apa henteu? Nah iya para hadirin wal hadirat nu mawi pantes cek Kangjeng Rasul ibadah ka Gusti Allah sihataka qabla saqamika mengpengkeur cager memeh datang ger geus gering bara-bara ceng ka dieu enon bah abah hayang ngalaudu cek anakna cai panas cai tis cai hangat molodok aing cai panas mah goblok dia aing mah geus lain rarasaan abah mah kuari ceng geus deket ka hareup jauh ka buri geus teu ngeunah ngakan tai acan ngakan uyah ararasi ngakan cabe lalada ngakan gula ge araramis atuh jelema cager tolol tah mah Bu Pak enggeus kitu beta jelema kunaon kakarak ndek daek ibadah ka Gusti Allah kunaon tangkorak dia keur cager ngajedog bae kesrek doang cek malaikat keur cager keur jagja kunaon sihataka qabla saqamika ai keur cager mah kelebus be ngarokok tong dur ai dak magrib deui beta karasa salat mah henteu tangkorak saya ieu di kandang sapi aya keneh nu kitu bedil nyesek alam dunia mending dibedil cek ulama ka ngamamahal beas tah hirup atuh saya mun aya nu ningkatkeun sembako saya horeng naon jelemana kiai ulah pamaman karunya jelemana mah akhlakna nu kudu dibedil iya Bu Pak ieu mantak sehat wayahna keur cager ibadah mah Gusti Allah geus cagering beka karak abah sang ngadepkeun ka kiblat cengnya sang ngadepkeun ka kiblat abah endek salat kunaon keur cager teu daek heuy ulah cungat cengi rodiah ai pehewaeun aya si rodiah di dieu aya teh masitoh sarnah sagala aya teh yuyun ge aya aya si kokom komplit amat pamaman ti urang dieu cing Bu kembali sihataka qabla saqo mika mengpengkeur cager memeh datang gering geus gering mah boro-boro ka betul apa tidak
munasabah cek Rasul ibadah ka Gusti Allah mah sababaka qabla hiromika mengpengker cage mengpengker ngora meme datang kol geus kolot mah boro-boro ndek ngaji Quran mata geus kurang deuleu cek incuna bah abah kadala Quran eueuh ngageblek eueuh abah mah teu kadala lieur eueuh haling lieur ngageblek ieu ge rojak tanah tarojok matana ieu cenah geus kolot tak yai ai barang dibere duit 100.000 ku anakna ibah ieu duit sabaraha nah ieu mah cekas ya 100.000 ieu mah tolol dia Quran ngageblek duit cekas budak kandang sapi tanu kitu eta anak buah Ki Jainuddin tanu kitu eta cek ulama ji sok hei bu mantak mengpeng eukeur ngor meme datang kol geus kolot pak ndek ngaji denge atuh ceuli torek kiai jelema torek ngilu ngaji bahaji ngaripukeun kiai nu torek ngaji ripuh kiai magahna ge nu torek teh pan nu torek wih main amang ngobrol pan pinter kode kumaneh hayang didenge batur teu didengekeun ngaguru sorangan bae ndek ngaji denge ceuli geus torek nu torek ngaji ngarendeng jeung nu cager aya kilat aya geledek aya petir juleger cek nu torek ka baturna dia mah ngajina batuk bae la ilaha illallah geledek ka disangka batuk coba teu kira-kira akibat torek eta ulah cungar cengir teh dah lebah dia ya mantak munasabah sababaka qabla hiromika mengpengker ngora pemuda memeh datang kol geus kolot boro-boro taraweh 20 rakaat di embat imam menang ngora ripuh boyor teuing tinggalkan ku pemuda jajalah yang imam taraweh Bismillahirrahmanirrahim pemuda diuk angkot ngetem waladdallin angel ieu mah nu karek mun teu darareugel model kieu aya diembat imam nang ora keneh ngebut ripuh nu kolot cek aki-aki aing masa modar bae taraweh kieu laju kumaha urang rempuk bayu ieu imam cenah cek nu seorang aing nu nyekek beheungna cek nu hiji deui aing nu nyekel kanjutna bae sakalian cenah mun teu ngagubrek ngacungkel ke cenah aki-aki kuat runding talamun geus kolot mah kitu tah geus ieu hadirin sadaya kembali innal hasanata fid dunya hiya asihah sehat eta kiai moal bisa ibadah upami henteu sehat cek ulama nu kadua innal hasanata fid dunya hiya al amnu aman moal bisa ibadah kak mun teu aman alhamdulillah kampung urang tetangga urang negara urang kampung urang mah aman tina longsor aman tina kahuruan aman tina pamalingan alam tina perang aman tina perang zaman bareto kumaha kitu moal bisa ibadah zaman Belanda dulu abah kolot kula muridna Ki Asnawi caringin ya kak eta ceng heubeul abah mah adan kana tanggal kupa beh natakal mindi be pada ngintip Belanda hayya 'alas shalah dak salat aman Belanda eueuh barang nyileuk ka kenca Belanda alut-alutan diganti adana ge kak hayya Belanda atuh awa jalaba Belanda iya terjadi salat nage mantak moal bisa ibadah lamun teu aman betul apa tidak tak kamari di daerah Mancak dulur aya 50 imah kena longsor kan teu aman ngaranna boro-boro bisa ibadah tayeula mantak hadirin sadaya munasabah hasanah di dunia cek saware ulama hiya al amnu nyatana aman nu katilu lamun dipesek kabeh Ki Zainuddin moal anggeus sampai ka subuh kul masal nyubadanan be ka pamaman ieu nya nu katilu naon innal hasanata fid dunya ieu nu mahal ginu ieu ya nu mahal nu ieu ya innal hasanata fid dunya
hiya at-taufiq ilal khair, dituduhkeun ku Allah kana jalan ka bagus, kebagusan, daek ibadah, daek salat, daek ngaji, daek maca Quran, daek salat sunnah, daek sodako, daek nulungan batur. Iya diantarana hasanah di dunia at-taufiq ilal khair, dituduhkeun ku Allah kana jalan kebagusan. Nu mamahalna nu iya, sebab taufik hidayah teu bisa dibeli. Pak Bu, geus nyirikeun jelema mah kieu bae kudu mulai sese. Jelema tilok daek ibadah, ciri nek dihinakeun ku Allah. Jelema rajin ibadah, ciri nek dibungahkeun ku Allah. Jelema teu daek ibadah, nek dihinakeun ku Gusti Allah. Jelema daek ibadah, nek dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah at-taufiq ilal khair, dituduhkeun ku Allah kana jalan kebagusan. Daek urang sumbang sih lamun dibere harta banda ku Gusti Allah dititipan, daek nyumbang pesantren, daek nyumbang masjid, daek nyumbang hartina dulur-dulur urang anu keur kena musibah, memperhatikan yatim piatu. Tailah hararese Pak Bu, geus munasabah Kangjeng Rasul tara luput lamun tos salat sok ngadoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tujuh wangsulan sebab inggis dilocot taufik hidayah ku Allah, pangrugi-rugina jelema. Naudzubillahi min. Moga-moga urang kabehan sing ahli hidayah, amin ya rabbal. Ngan sababiyah timbulna dulur taufik hidayah teh ku ngadenge. Mantak kurang syariata jalankeun, ngajina jalankeun, pengajianana pinuhan. Ieu lembur kandang sapinya ya. Hei, kandang sapi teh lain. Kandang kebona di mana? Cing, Bu, Pak. Wayana ya. At-taufiq ilal khair, dituduhkeun ku Allah kana jalan kabagusan. Nugati ge nu ieu. Lamun jelema geus meunang taufik hidayah ti Allah ngeunaheun. Mantak para kiai ulah aneh, urang ngajak mah terus bae terus ke masyarakat. Nu gaduh taufik Gusti Allah. Enggak, eta mah tugas urang ngajak doang. Mang, hayu ngararaji. Nu ngaji jol bedu bengek dalapanan. Nu eta bae teu robah-robah, leus teuing berarti hadirin sadayana. Eta nu sejen can mentol taufik hidayah, tapi ulah boson-boson. Tapi lamun masyarakat kudu nurut kabeh ka kiai, tugas kiai naon? Justru nurut supaya dek nurut. Betul apa tidak? Heuy, leres apa henteu? Nah, iyalah Pak Bu, nu mantak dina dakwah lempengkeun niatna, baguskeun hatena, rapihkeun perniatanana. Dakwah ulah hayang loba nu ngondang, boga santri ulah hayang loba santri. Dulur jaga mah ditagih ku Gusti Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yauma idzin sa'noi yughni. Di dunia kiai hayang loba-loba santri, jaga di akhirat kiai ge becir lumpat. Cek santrina bah, yuk kula muda abah, boro-boro nulungan dia aing ge ripuh. Jaga mah di poe kiamat, salaki ge lumpat di pamajikan. Pak, ieu mamah sabodo amat, nek mamah teh mamih dia aing ge ripuh. Awas salakina ge kabur. Pamajikan ge kabur, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kolot ge lompat mung dia ku bapak kudu jadi anak, anak lompat mung dia ku anak kudu jadi bapak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Lempengkeun be hatena, baguskeun be niatna. Insyaallah para hadirin sadaya, man khodama khudima. Jalma daek ngahodam ka Gusti Allah, khudima bakal dikhodaman ku makhluk Allah. Kartos da. Nah ieu hadirin at-taufiq ilal khair. Urang boga anak, ku urang di kapasantrenkeun, dididik kana ngaji. Para hadirin wal hadirat, alhamdulillah, iyalah min jumlatina hasanah fid dunya, hasanah di dunia. Tak ieu geus ngararati ku 2000 Pak. Neangan jelema nu daek ngaji, neangan jelema nu daek berjamaah, neangan jelema nu daek tahlil, harares. Karasa ku ibu, karasa ku teteh. Atuh jaeta. Rumawi ibu bapak penting, keun kayak orang bahas. Nah iyalah hasanah di dunia, at-taufiq ilal khair.
Nu kaopat ieu bae nu terakhir bae ya geus kudu loba-loba hampura Ki Zainuddin ka para kiai nu aya di dieu ka para masyarakat kula mah geus ngurangan dakwah lamun lain nu ngondangna atanaping santri kula pribadi wa ima kadeudeuh kula ku kula geus teu didatangan komo bulan Maulud aya orang Cijaku ngondang tah kamari ge tah tadi tah ku kula teu disubadan hampura sebab kula geus embung narima nu jauh kulantaran abah kula geus pesen ceng saminggu keluar cukup 2 kali bae budak eueuh nu ngolah di imah budak eueuh nu ngolah cukup saminggu 2 kali bae tarima anu deukeut bae kecuali ka santri-santri urang kecuali ka guru-guru kumaneh kecuali anu dianggap guru jeung orang muhibbin ka kumaneh lain pulah pilih Pak di simkuring leletikan di badal sepuh di bumi lantaran sepuh panonna geus teu sehat maka leletikan jisim kuring jeung dulur-dulur jisim kuring pidu anak moga-moga kuring sanajan dibere ilmu leutik sing dimanfaatkeun ku Allah Subhanahu wa taala terus ya pamaman engke kumaha urusanana ulah terus-terus teu puguh ieu terus sih terus engke heula kumaha ieu ujianan engke ieu at-taufiq ilal khair nu kaopat Hadirin nu kaopat naon ieu hasanah di dunia hasanah di dunia nu kaopat al waladus sholeh boga anak anu iyalah harepkeuneun urang dulur urang mah ibadah geus teu pati bisa karena agama geus kurang perhatian ieu anak supaya jadi anak anu hayang ieu urang kandang sapi boga anak nu soleh hayang atuh aranan be si soleh insyaallah soleh ka tai-taina jrot bengising tai saya soleh maksudna di aranan soleh teh supaya soleh ka hati-hatena hei bu pak mun hayang boga anak anu soleh syaratna ieu hiji indung bapana heula nu kudu daek ngamal anu soleh mantak sok aya kieu eta nu sambutan muga-muga dengekeun kadang-kadang sambutan urang doakeun ieu putra sing jadi putra anu soleh bakti ka Allah bakti ka Rasulullah bakti ka indung bapana nurut ka indung bapana kumaha lamun indung bapana tilok salat bingung eta geus lamun hayang boga anak nu soleh bu pak pertama orang tuana heula anu kudu soleh daek ngamal anu soleh ya kumaha kiai kulama salat belang ben sodaqoh teu pati beug ngaji ge teu da doang orang kandang sap heuh eta sing ngaku haram jadah doang kumaha eta lamun kitu kiai jakula mah loba rumah saja mah loba doraka oh ayo rumah sama hade dasarna ge tah lamun urang ibadah teu pati beuki hayang keukeuh boga anak anu soleh serahkeun ka ahli soleh teudeun perjalanan lamun urang dieu endek nyieun bolu maka adonanana kudu adonan bolu ieu mah endek nyieun kue bolu ari adonan kegemblong nu jadi nage kegeplak betul apa tidak hayang boga anak anu soleh tadi tenden di perjalanan orang soleh durul ngimpi nu kitu ngaranna eta jelema melak mudah-mudahan buahna ngalamun melak ngalamun buahna mudah-mudahan kakak hayang boga anak anu soleh atuh pugu laju dididik ku kakak atuh ento laju atuh kumaha Allah bae kudu make syariat ulah kumaha Allah bae urang majalankeun ahli syariat betul apa tidak heuy bu ibu hayang panen atuh pugu cara dongdongan 20 ton 50 ton nyawah teteh ento laju kumaha Allah bae ih nu kitu ngaranna jelema ngimpi melak ngalamun buahna mudah-mudahan betul apa tidak tanan di orang-orang saleh pantes Al Habib Abdullah Al Haddad nyarios man farrata fi ta'dibi auladihi wa hassana tarbiyatahum lid dunya wa qillatal mubalati bi umuri
din thumma aqahu ba'da dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Ngartiin to? Tuh kaciri mau tetep cuci ya. Bahasa Arab ya Bu? Bahasa Arab. Hese bahasa Arab bang. Bahasa Inggris onam. Tepat tiga titik naon. Kula kamari jeung anak pas seak di mobil. Cek kula diserang ka supir, pir belok. Ka mana Kang? Cek supir. Tuh ka ditu tuh. Gienet cek kula. Kagianet cek kula. Kula masa aya-aya bae. Naon bacaanana eta? Tah iya. Anak kula seuri, hehe cek anak kula. Bi ulah sok dusun. Naon? Eta nu kitu jayen, tolol dia sakola ongkoh kitukeun. Cek kula ka anak kula, deuleuh kudu naon bacaanana tulisanana. Atuh tulisanana bacana gianet tapi bacana jayen. Dadak ai mah gianet bae. Atuh kumaha tulisan? Munafik doang gitu kan. Cek anak kula, ulah sok dusun, tanya ka satpam. Cek ulah ke anak tolol dia sekolah ongkoh. Nanya ke satpam, cek ulah satpam, apa itu bacanya? Jayen Pak Haji, 2 goblok jeng dia gitu kan ya. Cek ulah iya ya tolol ya. Jata kula majat pati bogoh aja karena bahasa Inggris. Henteu pati iya gitu. Atuh les teh urang teu bisa bahasa Inggris los ge. Nu penting mah urang bisa maca Quran bener teh henteu. Jajelema kuari mah kitu bararangga anak paling ter bahasa Inggris paling ter HP dulur katipu dia ku Yahudi ulah gagabah punten negara anu belum diobok-obok ku orang Yahudi 2 sedunia. 1 Republik Indonesia yang kita cintai, yang kedua negara Maroko. Syria beak, Turki mulai, Yaman digempur, Palestina tibareto, Irak geus 40 tahun. Tinggal 2 anu can diobok-obok ke orang Yahudi. 1 Republik Indonesia yang kita cintai, yang kedua negara Maroko, Maghribi, Eropa. Ieu negara sedunia anu can diobok-obok. Orang kafir ngaca ke orang Indonesia mah. Orang Indonesia munduk dibrondong, ditembak dikitu-kitu, euy. Mikir Belanda 350 tahun mabur di bumi pertiwi. Bener tak? Lempang Belanda. Oh, cek Belanda tuh sanggup aing ngalawan budak Indonesia. Boro-boro ngalawan jawarana, ngalawan artisna be bisa laliber, deuleum mah lampir. Oh, encan si gerandong akanan jelema, beak budak kafir. Komo ngalawan kiaina jeung jawarana. Mun teu palodar cenah kami. Encan si Sumanto tukang akanan jelema teh. Beak nu mana ge. Dulur, kumaha eta? Modekeun ka orang Indonesia mah. Mun diperangan atuh balik merangan. Gerilyana gagah. Lihat almarhum Jenderal Sudirman. Dulur, mantak cek orang Yahudi akalan budak Indonesia. Akalan budak Indonesia. Kunaon? Kita jajah mereka dengan 4 F. Cukup teu kudu loba, cukup ku 4 F. F yang pertama finansial, ekonomi. Nu ngatur orang Yahudi. Timulai perkreditan, timulai anu ku Yahudi, nu boga pabrik orang Yahudi. Hatta semen merah putih nu aya dibayar boga orang China. Nah kumaha? Betul apa tidak? Woi, bener tak? Sok ulah bangga. Dibayar ekonomi maju tapi nilai dan akhlak agama merosot. 90% bayar merosot. Sok gitu Pak. Cukup 4 F. Finansial, goyangkeun ekonomina. Tinggal digencet deh urang. Ulah sieun tapi napa aya Allah urang mah. Mementa be ka Allah kumaha kitu. Zaman Belanda kurang kumaha susahna urang leres teu baji. Tapi berkat rahmat Allah salamet, negara menang. F yang kedua cek orang Yahudi, fashion, pakaian. Dulu pakaian anak teteh tengah cerdik, luhur nongtot handap nengtet, gigir ngelel gigir ngolol. Eta kamari lebaran atau buka bikang kuari, kahareupeun kiai sasalaman make celana pendek, aya make baju meni merecet, susu nongtot, make tiung na tak-tak,
Abah Haji. Hampura Abah Hajinya. Allahu Akbar. Kahareupeun kiai geus teu isin-isin, Masya Allah, susu nongtot, celana pendek, sasalaman lebaran. Eta kami leutik-leutik ge kiai jeung santri, neuleuh kitu, neuleuh susu nongtot, neuleuh celana pendek, atuh resep. Naon Ki Jenudin seueur di haram jadah doang. Ih, kiai ge bohongan. Lain lurah bae pamaman, haram jadah doang. Masya Allah, geus eueuh teh kaisin. Mantak leungitkeun sifat kaisina budak Indonesia. Bener. Nu zinah geus biasa. Nu reuneuh ti heula geus biasa. Naudzubillahi min. Geus eueuh sifat kaisina hadirin sadaya. Euy, deuleuh tuh orang-orang ditu. Masya Allah. Tingali pakaian geus teu balalener. Make ieu, make itu, make kitu, make kieu. Aya jelema nu ara rendah, make parawan, make pakaian gamis, make tiung, kumaha cek baturna. Ih, dia doang nini bae. Hulu dibungkus siga lontong bae. Kos aing ya legging. Deuleuh ya susu aing menongtot, celana baju aing merecet, deuleuh pemuda menolotot bener kena aing. Dasar dia careuh bulan haram jadah doang. Tuh, rek kumaha? Bu, Pak. Pakaian geus teu balalener anak ibu. Fashion anu kadua F-na. F yang ketiga, fantasi. Mereka bangun tempat-tempat piknik sengaja. Dak. Bangun tempat rekreasi. Kamari geus Idul Fitri, pajangan geus fitrah. Ulin ke pantai. Mereka zina, mabok-mabok, judi, ngabeakeun duit umat Islam. Nu bakal itu poho saha jelemana endek ka laut tapakur, nu mana aing hayang neuleuh liang irungna. Saha nu endek tapakur saha? Nu tafakuru saatin nu mana jelemana nu mana? Datang ke pantai hadirin wal hadir, Masya Allah, ya Rabbana ya Karim, teu dohor, teu asar, teu maghrib, jauhkeun umat Islam tina eling ka pangerana cek umat Yahudi melalui tempat-tempat piknik dan pelesir. Bener, betul apa tidak? Ngan urangna teu ngarasa dijajah. Beuh kuring dak rame dianu sakitu doang. Padahal lamun ditapakuran ku kabehan, Masya Allah, nilai agama nu merosot, dijajah habis-habisan, beak akidah umat Islam. Ulah jauh-jauh, dulur urang dibayah bengos, contohna tah. Ekonominya maju, akhlak jeung nilai agama merosot, betul apa tidak? F yang keempat, food, makanan. Lain siapun. Deuleuh kadaharan budak wari, Bu, Pak. Embungeun ka Haji Jenudin eta budak wari kana onyong. Teu beukieun kana opak, teu hayangeun kana enye-enye, teu beukieun kana kulub dangdeur, hayang jajana ka apla. Minumnya coca-cola, jajannya coki-coki, rotinya cocolate, barang di deuleuh colina cole-cole. Waduh. Bener gitu. Sok, Bu, Ibu. Bu, rek naros pribados. Ieu di dieu aya keneh. Urang dieu nyaho kana kue katimus. Kue tinadang. Aya keneh di dieu. Abadikeun eta kue pangkolotna kue katimus sebab kabehan ge pernah kakak ka si eta. Katimus. Sanajan bahaji ge nu kolot punten bae. Nan ieu cenah aya keneh katimus tuh. Moal sitimus moal. Katimus abadikeun tah ku eta. Deui kue katimus ngan aya nu leuwih kolot tibatan katimus, aya nu leuwih kolot kue naon kiripik kabehan pernah aki ka si eta. Teu hayangeun anak urang, deuleuh buktina. Masya Allah, para hadirin yang punya pabrik sarimi orang kafir, kita tidak tahu walaupun ada label dari MUI dijamin halal. Endah cek pikir, endah halal cek pikir, halal. Tapi mohon maaf, MUI teu nongkrongan unggal poe di pabrik sarimi. Buah-buah mah pola bedulu diasupkeun. Betul apa tidak? Yang punya pabrik roti orang deui deuleuh mantak loba penyakit gara-gara loba kadaharan. Deuleuh kolot urang nu ngakanan dangdur ti bareto. Aya nu encok, eueuh. Bener teu?
aya nu asa murad eueuh da leuwih kang kuari kolot baheula mah tos ngajuru meunang 5 poe make beubeur nginum koneng nginum jamblang nu pahit-pahit sarehat awakna bener budak kuari da kolot baheula nutu make kutang kolot baheula kancingna 8 beureum hejo kuning ngejajar di dieu budak kuari dulur geus embungeun nginum jajamu betul apa tidak boga anak kedua reod susu doang kolong wewe rayud tapi nu baheula bener teh Bu budak kuari teu bagian make bubur hayangna make gurita sok eleh kudu baheula mah Pak punten betul apa tidak buktina anak urang darah reugel barang hakan tinu kitu buktina anak urang darah reugel titah salat ceng kek ngaji ceng sorry kemana ceng kumaing bae iyalah geus eueuh akhlak talamun jelema cek Imam Al-Habib Al-Haddad Abdullah bin Alawi Al-Haddad man farrata fi ta'dibi auladihi sajalma nu lalawora ngadidik anakna wa hassana tarbiyatahum lid dunya ngabaguskeun hanya urusan bab dunia pokoknya supaya menang titel sarnaja S1 S2 S3 dan lain sebagainya wakillatal mubalati bi umuriddin tidak memperduli dengan urusan agama sabodo teuing dia teu bisa salat los dia teu bisa usoli kajeun teu bisa maca Quran sabodo amat nu penting mah dia asal loba duit engke kiai diondang diaur daratang kege ngomong naon tak kodak dia haram jadah doang wa hasanat tarbiyatid dunya wa qillatal mubarati bi umuriddin geus gede eta anak ibu jeung bapak ku ibu teu dididik urusan agama summa aqauhu ba'da dzalika fala yalumanna illa nafsahu geus gede makanan ngalunjak ka indung bapana naudzubillahi min fala yalumanna illa nafsahu ulah nyalahkeun anak salahkeun Ki Ari lain salah Ki Arya salah tangkurak jaeta singkade pendidikan anak Bu isuk-isuk SD tos daur madrasah tiba-tiba kita belajar maca Quran bener gitu urang mah ai SD jeung TK PAUD dianterkeun ku indungna eta lebah anak tas magrib najis teu dianterkeun ngaji henteu sabodo amat suka nanyakeun ka Ustaz tad aya anak kula si Mahmud eueuh jarang eta nanyakeun eueuh lain jarang eueuh cek aing eueuh nu mana kitu urang dieu nu aya haram jadah doang bener teh ento teu eta betul apa tidak lamun TK indungna sibuk jam 5 geus hudang tuh buras 8 diasupkeun bolu genep dijejel-jejelkeun cek bapak naon eta TK ngomong naon TK cek salakina TK si TK tapi eta buras kuat 8 jeung anak cek salakina pira ku anak aing beki beak buras 8 leutik keneh tilu indungna ka sakola samua anak da beak hiji indungna beak genep balik jam 11 kejo jan asak salakina mabok jak kejo can asak duh kunaon tas magrib anak teh dialanterkeun heuy kunaon geus gede anak ibu di modalan dijieunkeun imah dibelikeun mobil dijieunkeun pabrik dan lain sebagainya dulur tapi teu bisa maca Fatihah teu nyaho sifat 20 teu nya teu bisa maca Quran teu nyaho batal wudu teu nyaho jampe salat ibu jeung bapak tugas can beres jaga di poe kiamah ditagih ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teu percaya modar dia teh heula fallahu yaghdabu kulla rajulin alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah Allah hewaeun katang korak hiji lalaki pinter neangan dunia bodoh urusan agama bari teh ku guru teh jelema karasa sia kana tulang beuheung yang ngomong mantak wayana da cukup mah kiai geus ngaji denge kuari mah ngaji deng itu imah ngaji teh beuki nyalahkeun beh aya misalkan hiji jelema nyen kasalahan dia santri ongkoh kitu ongkoh atuh komo dia teh santri acan oh bener teh henteu pajana di babatok dia hirup berendah berentah itu dulur nah fala yalumanna illa nafsahu
Nu katilu mun hayang boga anak anu soleh parabna sing halal. Iya maka unggal kiai minta jampe kot biak 1000 aqua bahaji. Bahaji anak udah supaya jago. Waduh, lain teh manyur doa kiai teh pamaman. Barang hakana teh disensor ku urang. Tina halal jeung haramna. Nu haram dileg-legen, nu makruh dipajuh. Dulur ulah gagabah. Lamun barang anak tina barang haram, mohon maaf Pak. Para beta kuat. Aya garong. Bapana garong, pamajikanna tukang maling. Ih. Eta masa setel. Jadi pamajikan jeung salaki nu botak jeung nu gundul kawin. Salakina garong gede, pamajikan tukang maling, tukang nipu. Lajurono pamajikanana. Cek pamajikanna, "Pak, ieu mamah mah embung, boga anak duang urang jadi maling." Ya tuh, bapak ge embung. Horeng bapana ge sadajan jadi garong, embung anakna mah jadi tukang maling embung. Urang ngadoa bae mah ka Allahnya, muga-muga ieu anak urang jadi soleh ulah maling. Hoo. Borosot ngajuru. Kudukun paraji jeung bidan. Alhamdulillah anakna lalaki muga-muga cek bapana aceng sing soleh. Cek pamajikanna Pak muga-muga sing soleh adanan Pak diadanan ja geblek-geblek bisa ieu adzan mah. Begitu borosot di adanan leungeun orang eta ngeupel. Barang di kok ngeupel bae kunaon eta coba bukakeun dibukakeun. Aya cincinan horeng cincin bidan dipalingna jero beuteung. Allah kari. Leutik keneh geus jadi garong. Komo geus kolotna ki Jenudin. Cek bidan munasabah cincin aing Allah. Horeng keur ngodok dicokot aku orok meureun. Parab kuat horeng ka. Parab jadah doang. Parab kuat bunyirikeun parab teh kuatan gedeule jampekeun anak ibu jeung bapak mohon maaf tina perkasaban haram jangan diharap anakna pinter urusan agama jangan diharap anakna aya akhlakan mohon maaf saudara-saudara fata'atun liman harama yaqulu mithlul bina'i fawqa bahri yuj'alu ta'atina barang dahar anu haram lil ibarat bangunan di tengah lautan dina pada wajah moal jadina man akalal haram asot jawarihuhu cek Rasulullah sajalma tukang ngalobakeun barang dahar haram asot jawarihuhu seluruh anggota badanna dimulai ujung rambut sampai kena ujung kaki pasti bakal males dipakai ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Iyalah para hadirin tak itu eta hasanah di dunia boga anak anu sok ngeunaheun eta paman boga anak anu soleh mah ceng kulan Pak coba bapak nekanuh lah mangga dijajab abah hayang ka mana ceng bantuan abah ngagebot abah mah cicing bae aceng bae nu ngagebot mah abah mah cicing Pak ngeunaheun tante bukan anak kitu tah ngeunaheun tante jajal bukan anak degel atuh coba di aing bantuan ngagebot ngajawab anakna marerang teu hayang teu kerja marerang pan picengkeun perep eta. Betul apa tidak? Wa fil akhirati hasanah. Lamun di dunia urang ka Gusti Allah meminta ya Allah yang hasanah di dunia. Tak tadi daek ibadah hadirin sadaya bener tak? Sebab cek hiji ulama deui meta hasanah di dunia ail ilmu wal ibadah. Tegasna boga ilmu laju dipakai ibadah. Wa fil akhirati hasanah. Boga hasanah di akhirat. Naon eta hasanah di akhirat? Ais thawab wal maghfirah wal jannah. Dibere ganjaran, dihampura dosa, diasupkeun ka surga. Iyalah waqina adzabannar. Muga-muga Gusti ngajauhkeun ka urang sadaya tina seuneu. Amin. Amin. Ya Rabbal pisan ya urang kandang sapi ngadoa nama Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar ya Allah Gusti jauhkeun abdi tina sono jauhkeun abdi tina sono aya rokok dikenyotan pan deukeut eta ka Nabi wir ki Jenudin eta Las teuing ngarokok mah terus bae jaku lagi ngerokok terus bae ngerokok mah maksudna jauhkeun urang tina sono neraka tah
lamun geus ngadoa waqina adzabannar di mana ge sok enggosan tah kula ge ieu pamaman pas kula ceramah sajam pas jasa hampuranya geus ulah sok kondangan kula kuari mah geus kula geus jarang kana dakwah geus mundur tina dakwah setik-setik hapunten anu kasuhun sakitu pala hadirin sadaya ari eta cenah kula sono keneh kana Haji Jamal datang ke imah kula kitu ngaji nek 2 poe tah masyarakat di dieu hayu nek 3 truk ka ditu ditangtangan kula ulah mau naon kiai kemah kula 5 truk ulah mau naon ih kula ge sadia ngan lamun teu mangina naon ulah nyalakeun kula aja teu mau naon ieu ti dieuna ge ih teu mau naon jeung hayang aya naon atuh moal lendah nah apunten kiai nya apunten kasadayana sakitu nu kapiatur hadanallah wa iyyakum ajmain.